Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu ku sim kuring dipika hormat. Sareng rerencengan anu ku sim kuring dipika cinta. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempel dina raraga ngeureun meling Hari Pendidikan Nasional. Sim kuring salaku wakil ti para siswa dipasihan tugas kanggo ngadugikeun biantara perkawis kabudayaan. Urang sadaya salaku urang Sunda kedah tiasa kamumule seni sastra tanapi budaya Sunda. Margi ku saha deui upami henteu ku urang Sunda. Muhun leres kadang aya oge urang luar nagari anu kataji kana kasenian atanapi budaya Sunda. Namung eta mah panginten mung hiji dua. Ku kituna ngawitan ti ayeuna hayu urang sadayana kedah tiasa ngamumule seni sareng budaya Sunda. Sapertos ku ngawitan nyarios basa Sunda anu leres sareng merenah diajar sastra sareng seni Sunda. Sareng sajabina ti eta janten dina ngamumule budaya Sunda teh urang tiasa ngawitan ti ayeuna henteu kedah ngatosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dilaksanakeun di mana wae sareng iraha wae tiasa di sakola di bumi atanapi di lingkungan masing-masing. Ku ayana fasilitas internet urang tiasa akses informasi di mana sareng iraha bae. Urang tiasa langkung gampil akses sumber informasi budaya Sunda. Ku ayana fasilitas internet kunaon margina kedah ngawitan ti ayeuna. Margi ari seni sastra atanapi budaya teh parantos nyampak atanapi parantos dilakonan ku urang sadayana. Sadidinten janten tos henteu kedah miliarin anu tebih-tebih deui. Ngamumule budaya Sunda tiasa dilakukeun ayeuna keneh henteu kedah ngantosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dikawitan ku nyarios basa Sunda anu leres, maos sastra atanapi media massa Sunda. Sareng sajabina ti eta rupina kitu cariosan ti sim kuring sanaos eusina pondok mugi aya pangmanfaatna kanggo urang sadayana. Utamina dina raragi ngamumule kabudayaan urang sadayana. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun. Dihampunteun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.